kencan. Arek neng, yang mondok mama nyage hoream, kan hati kan mulu. Can nyangu kok keur nyangu keneng ke ku neng dianteran ka ditu. Heung ke dianteran ka ditu. Awas lah teh jalan heeh. Ayeuna ka ditu ala. Ngali doma, neng yang ngalanya. Yang anturan. Jadi tulakan kita. Urang eta jalan-jalan gawe paridaan. Kok kamari teh ketua teh ngajakan minakeun pos lian? Pos kemana ieu? Heeh. Pinahkan ke mana? Teuing ngomong mah urang pinahkeun nya urang sisi jalan deui. Nu rada aman gitu. Heeh, gitu. Pokoknya ketuana ke mana enak? Sakola ieu ketua teh. Sekolah naon? Sehingga tadi mah ngomong lagi cenah lomba kaligrafi, lomba yang ulah gitu. Kirahan cenah balina. Bae hari sekolah mah. Terus enak kumaha? Geus ya urang mah urang cicing di dieu nongkrong. Heeh. Sabari ninggalin nu liwat. Ieu mana yang kasih candaru? Adio. Tapi sapa lagi? Santai bae di sini. Bae santai bae. Nongkrong eta mah tinggal batur. Heeh, lo bantu-bantu. Enggak. Nyala. Naon itu? Ari ieu saha ieu? Jangan domba teh. Jangan domba. Jangan domba ka dieu. Keunyangan di mana maksudnya? Gerak ieu. Maksudna make neangan domba ka dieu. Domba. Heuh make neangan domba ka dieu ari amang. Dengartieun. Naon atuh maksudna mah urang teu ngarti sarua. Naon? Ditanyakan domba kebo nanya. Teu. Naon? Domba. Henteu. Jauh domba ka dieu. Tuh Ka ditu meureun tuh. Ka ditu meureun. Ke domba. Ieu kebo ieu sapi domba. Aduh. Ah ibaratna ieu jelema teh. Maksudna make naekeun domba ka pos. Orang tempat kan ditrek neangan domba, sebenarnya jual domba lain kebo. Weuh di dieu mah eueuh. Domba, Apa ini mah teh dia dah. Weuh. Kalapang, domba mah kalapang. akhirnya salah asup domba. Kalapang. Mang domba mang. Kalapang. Cerita Domba mah kalapang. marundang. Saha teh mamang teh? Orang mati teh. Jelema teh puguh-puguh yang domba ka pos. Lieur. Jelema teh rada kieu sugan. Yuk. Heeh, jelema teh sugan hang diperipat ku aing. Ayo kali itu kek lihat di situ. Ayo. Kau terindah, kan selalu terindah. Anjir, kesed-kesed teuing ieu teh harenong teh kos hirup aing. Aing mah awewe teh kamarana nya euy. Cep mah da enggeus urang teh tapi teu laku-laku ah. Mangkat ah. Di dieu mah araan teu, merang. Tapi deh, yang cairan ah. Daripada uang baju ngawangkung. Hantem gitu rumah teh. Jalangar kieu lah.
suku nyeri kieu tapi hayang ulin wae kasian. Oh itu sih dia sih. Kunaon? Dar nyeri kieu sih. Kontol. Kunaon? Teuing bae. Berpenting teh. Urang mokor puting mencret nyariku nu kamari teh. Padahal itu teh nonton gede. Oh, nyariku bosnya. Dar. Kurang ngerti. Kuy di mana? Ka sawah mah nya kuy di lapang aneh. Nya bae. Heeh eta ari si Ciriwis hasil mah ya. Ah, ketemu ku sarena teh ani. Lain boga motor abu rake. Ieu non. Hese kana ulin teh. Keur meujeuhna. Tuh urang Urang oge sarua mun boga mesin bono anyar bawas gitu. Urang yang ulin motor digawe dan urang sebenarnya mah ngan ke lah. Urang ngukuy lah ya. Ayo urang ukur. Itu di nu ayaan kan. Heeh, ayo tunggu. Yuk. Menang lo pada apa urang anget. Iya, ini kos lu burut. Ah, Da lain burut ieu teh sebenarnya mah pan puting teh aku gaca. ih bere ngabrul. Bisa ari ngobrol mah. Ya naon? Pada rada kaliber seutik. Anu mana ya? Hari itu hari nu kitu papanya kitu lainnya ruang penyakit dari. Mana si Aa teh juga itu kan sare. Nah, aduh mati jadi hiji ka mana si Aa nya? Yuh, Aa budak yuh. Yuh, doma. Sagu lapar, Bu. Doma yuh eueuh hiji. Keun sia ka mana? Kita di sini, Neng. Gitu papinihan teh datukuna naon anu pata nepi ka dieu we datukuna naon ieu madari geus kieu teh we dari masak nama dahar we Penting kan itu udah mama tadi itu merenang semua kadang ngerang lah. Tukang ribut kurang. Ada ya. Gini. Mana Jang? Ada juga nu mantap gitu, Mang. Ih, nyang. Pemajikan urang sok deui. Bae we ngeluan. Sok pun bisi. nya sok ya Urang teh korek ngalah eta kan bae nu batu. Nah, sok eta we. Padahal bos teh. Kita tuh kumaha neng? sok we kieu ah Udah. mah suara Eta Jang geus coba sok dijak. Tap Mang euy, atuhna. Mantap mana mah. Kan. Pun. Heuh, Mang. Da, da mantap. Teu lahar ini teh berenang. Kan hanya kalah terina leutik nih. Udah anjing hantu deh, Pak. Awas asli. Nuhun, Mang. Nuhun, Bang. Nuhun. Aing mah. Bang, kayak mah just neng di bumi. You know. Karunya atuh batasan makan. Oh, belaan ti sare. Ribet teu nu mah geus aya aing hanya kal nawaran ka budak. Kayaknya tuh udah di imah. Heeh, nek aku ngikot kasar gitu. Nek ayo ah, nangan doma eta mah. Satu doma tuh. Satu. Atap-atapan dia. Ngikot sarui. Aku nanti gitu. Doma ka mana? Aduh, mereka. Hiji jasa nu kajual doma Belum nyangan doma ka mana bisa. Karek lebaran haji teh beberapa bulan deui. Ngejeun nang ukut ayeuna keneh teh. Awet sarangan. Kabarin gitu. Kabarin doma masuk belakang. Babi. Ku iraha dina si Aa. Mobil atau nyebut babi. Kadenge itu babi mana neng?
Gak gitu bebejan kan ieu teh. Ya, kudu beda kalau merenang aja. Ya, ada naon tuh ka dieu. Minangkan lama non namun cara budak mora teh emang gabut gitu. Jangan doma lepahan dan kaparangan mah kepake cek neng di dia teh. Makanya sangaran. Oh, Ya, gitu. Cinta kita memang tidak semudah. Kongkong dari mana neng? udah ama kau bawa ya. Saya itu baik doma ya. Bukan ada. Sebenarnya kaparangan papang di dia teh juga jodoh. Kayak Sarebut ya, dar betul. Tapi keur udah amang-amang mah teh ingkernya lu tadi. Oh nyoto mau ngayang-ngayang burut tuh bener eta mah. Lain, Karasa. hari burut batu. Karakun lain lain burut ieu mah. Atau makian kita hade. Awena ngora. Bener. Ayo, Siga naloba duit film mah teh. tempat tampilan yang gitu. Kernaon amang. Kernaon. Sing nampo atau namanya nawaran doma orang kerduaan kieu. Anjir ripu gitu jelema teh. Uing teh nanya kernaon, make ripu gitu. Yang maneh kadengen teu. Heeh. Engke nawaran doma mah atuh sing nempo heula. Lain nawaran doma kernaon ieu. Teu kadenge teuing aja. Teh hari kernaon tuh ieu teh? Teh kunaon tuh teh? Amang-amang teh. nanya lain nawaran doma. Nanya naon? Sugera. Nanya kernaon. Kalau memang. Ning mulus kan. Ulin itu duaan. Oh, tadi ge pan uing teh nanya teh kernaon amang di dieu kalah doma ieu. Ulin. Ya, Keur ulin. keur ulin heueuh ari kitu mah. Ari di ditu sembuk boy itu mah. Cuma aya doma di itu mah. Ah, ribu, dah ayo balik ah. Mangkat ribu. Soak, yo. Loba belut gitu mah. Soak, ulin aja hayam. Moal aya doma. Ulah jeung awewe. Doma moal aya moal. Soak maneh mah yo. Ih, Oh, loba keur dia belum. Omong-omong tuh goblok. Aja lah mata soak gitu na. Teuing. Kurang kita di story korekan kakak dipicu. maksudna bade di jero satu batu baterai kalah naonnya. Kamu Ribu. Sama geuning kitunya. Itu kumaha? Ari ngomong jeung neng meni lanca, kita nya pula laki deui meni bolot. Bolot. Dia nyebut bolot. Da emang bolot ama. Je, kota tadi ngejawabnya bener. Itu kayak neangan doma. Neangan doma kayak itu. Atuh teh nanya ke naon di dieu. Tadi mah neng keur naon ketiking. Terus urang teh neangan doma kayak itu. Oh, urang teh benar doma, itu maneh neangan doma kayak itu. Kumaha awe capek ngomong jam. Dulu tadi ngadonda hati si Amang teh can kumaha ayeuna. nginum gue encan itu nginum. Wah, celaka. Oh, jelakanya. Mah bener ah. Itu ning bareng lo. Sok tuman gitu dat dit dut kunaon. Tadi tas dahar nih ripu. Ya maksudnya ini karena Bret. Tek aja. Kira banget. Da atuh teh nyangeun beuteung teh jo bret teh. Eta non mah. Tong tulus lah ngukuy teh. Nya. Kemarin mah ada hari kan. Kon ayeuna sebeu ieu. Yang geus isukan. Urang mah hayang oge mun arek mah. Naon marak marak Marakan. eta nau. Nau itu. Udah ayeuna pan teh mau ember. Ah serba teu mau. Tuh, ajakan si Ciriwis, orang teh kieu da rek ngomong urang teh kemarin teh arek digawe lamun tulus mah isukan teh mangkat. Jeung saha? Jeung amang urang. Kemarin urang batur. Tuh nyawa ya nawa jeung si Ciriwis heula ada orang teh yang meuli HP. Yang meuli Urang meuli boga HP. teu boga HP. Yang meuli motor pan ke lamun urang buka duit make orang doaneun. Teu nya. Heeh. Urang meuli mamainan. Heeh doakeun we nya. Rek diajar sugan gitu dah. Ti urang yang meuli bola. Ha